Itu atuh iosnya. Moal morosot itu. Moal morosot kumaha? Wios. Bonus Ustaz. Bu, Ibu, barudak. Eta doa bisi rek diamalkeun tuluy teu katalar aya dina surah Al-A'raf. Tadi saurang kali surah Al-A'raf teh surah ka-7. Bari tadarus papai tilarian kalimat Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul. Moal kabitaeun orang Cibodas lamun teu dibejakeun hasiatna. Maka nu jadi pertanyaan jang naon Ustad ngamalkeun doa eta saur guru simkuring eta doa teh sae kacida diamalkeun jang anu rumah tangga. Bisi ibu kagungan salaki anu badegong. Bisi bapak kagungan bojo anu nurus tunyu. Bisi ibu jeung bapak boga budak nu hese diatur. Tah kira-kira eta salah sahiji jampena doana Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Saya kanten ku euceul ditambahan eta doa teh ngangge kalimat Rabbana hab lana min azwajina. Dugi karengse. Saya kanten ku euceul ditambihan deui Rabbi habli minal alimin. Rabbi habli minal amilin. Rabbi habli minal mukhlisin. Rabbi habli minas syakirin. Rabbi habli minas sabirin. Ustad ari salaki nu badegong teh nu model kumaha? Kan eta nu jadi pertanyaan guyub. Jika nama sabatu jajar masarwa sepakat salaki nu badegong teh salaki nu hayang udud samsu kopina gudei bari ngalegedei gampang tinggal ngacai ari sapopoe nu nungguan ku kumul. Cul sholat, cul pengajian, tekasi berjamaah, budak bararegang, ari lauk mararontok. Ari pamajukan, Ari pamajikan diabur, ari lauk ditungguan. Kinten kitu aja. Ustaz cenah meni sensi kan masalah museup teu sensi aja da beli resep kana museup mah. 10 tahun sakali masih kuring ge osok museup. 20 tahun sakali wae mau osok museup. Ngan anu jadi permasalahan tadi nu disebut salaki badegong teh cul kewajiban tinggal sunat teu kaburu berjamaah teu kapalire keluarga izin ke tempat kerja ngabelaan nungguan ku aya di jeun kitu aya. We akan batur di video teh pana teh. Laporan ti Kang Dedi pan kitu. Ieu teh materi pesenan. Yang pangjelaskan cenah Ustad bab museup. Kita kumaha hampir aku bab berajaban kana museup cenah museup teh heula jelaskeun geuna teh teh. Nu kadua pertanyaanana nu kumaha Ustad pamajikan anu nurus tunjung. Senang euceul tong kasindiran. Da euceul mah kira-kira dina raman solehah. Jigana ari jiga pan jauhannya. Ari nangtung euceul diserap panas diuk euceul. Nu kumaha Ustad pamajikan anu nurus tunjung teh dijawab ku simkuring di Pangauban mah beh ditu di Cihurik di simkuring pamajikan anu nurus tunjung teh sepakat ibu-ibu di simkuring mah pamajikan anu nurus tunjung teh pamajikan anu hantem meuli kecantikan tapi kokoloteun anger. Pelembab eta kuat segala dipake euceul dimimiti pencuci muka. Pelembabna krim malam, krim siang, pewangi, pelembut bisa pakai soplin, saya bener tadi sekali. Yang lengkapnya cukup ke soplin. Dengan lamun kotor teh baik, dah berani kotor itu baik ceklin soge gitu ya. Cuma di kolot, karena kolot itu menambah, saya berani kotor itu baik haridan. Duit jajan budak kacoceng, duit jatah rajaban kacoceng, sabab dibelikan karena jeglo wardah. Masya Allah. Ustaz meni apal ngalaman pemajikan sorangan gitu aja. Ini hampir-hampir tengah wujud dia balik ceramah teh duit teh dijadikeun pasantren karena kecantikan we jeglo hantem jeung wardah. Aya di dieu nu kitu aya.
kumaha Ustad budak nu hese diatur. Ari budak nu hese diatur mah dititah ngaji mugen, dititah sakola hoream, alasanana da pajarkeun teh daring, akhirna namprak minta duit jang meuli kuota, padahal sapopoe bea dipake mabar alias main bareng game online, dipake Mobile Legend, Free Fire dan teman-temannya. Tah para pelaku tingali. Cing sia maneh. Hajar aya nama. Cek, da moal beak sagiga dipake belajar mah. Lamun budak kecil nepi ka beak 3 giga tina sabulan sesana teh eta mah dipake game online. Dititah ngaji mugen sakola hoream belajar teu kasiwer pajarkeun teh. Ari sapopoe ngagateng dina HP ayeuna ge kanyarekel HP kitu. Kuota mah eueuh anu teh menu kembali. Nungguan waktu teh. Rakitan-kitan lamun urang lingkungan keluarga na model kitu dawangkeun ku ece doa nu tadi sing kabitah. Salaki nu bedegong sing jadi soleh, pamajikan anu nurus tunjung sing jadi soleha, budak nu hese diatur sing jadi bager. Kumaha cara ngadawamkeunna Ustad ngamalkeunana? Aoskeun ku ece eta doa Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Disusul ku ece ku kalimat anu tadi Rabbana hablana min azwajina. Saya kanten cek sim kuring ditambihan Rabbi habli minas solihin. Tuluy ku ece tiupkeun kana munan jalma nu dipimaksud dina kaayaan urang keur kaayaan boga wudu beres netepan tahajud saroge urang bojo urang budak urang keur kulem tibra tiupkeun ku urang kana munanana. Ulah sok diwakilan ku kipas cacak ditiup lalaunan soleh komo lamun ku kipas angin eta atuh kakabueun libatan asup angin hartos gitu hasbiyallahu tuturkeun astagfirullahaladzim dengar kalongeun hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adim. Eta doa jang ece aya dina surah At-Taubah. Surah naon cenah jang? Surah kasabaraha hiji ece surah At-Taubah teh. Teu apal deui, ajengan teh PR ngapalkeun nama-nama surat atuh. Bapak-bapak surah kasabaraha hiji At-Taubah teh. Oh bapak ari eupan anu alus dan lauk nila naon? Oh, lukut Ustad gitu. Lukut super mupanya. Susah. Surah kasabariji bager ari surah At-Taubah. Tingali ece budak ece menang masantrenkeun, menang ngaji. Sing nyaah ka budak teh komo ka guru ngajina nepi ka leuwih nyaho leuwih pinter tibatan kolotna kan gitu. Hayong ece didoakeun kudu jadi budak lamun maot hayong. Atuh kera maot ari hayang. Ayo ece mah hayang didoakeun lamun maot tapi maot teh nya moal didoakeun. Pan ditanya ke sim kuring, hayong ece lamun maot didoakeun ku budak, hayong kan mararaot heula. Da budak bingung rek ngadoakeun anak eueuh nu maot mah. Mane meh teu menang warisan teh. Hayang mane warisan, Bu? Wah, tah bejakeun mah aya abi kumaha carana menang warisan. Kita aing kudu pae cepet. Lu budak kecil pasti apaleun kana warisan ya. Cek. Kecil. Di mana-mana boga masalah geus teu kaharti ku pikir, teu kahontal ku akal, teu kaduga ku tanaga. Dawangkeun bieu doa nu aya dina surah At-Taubah. Bisi teu katalar ke barita darus buka surah At-Taubah surah ka-8 barita darus teang ku ece eta kalimat hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Ustaz atuh bejaan we ayatna bisi langsung dibuka ayatna ari kitu mah barita darus bari maca Quran kita kahaja. Teangan ku ece tah kalimatna eta ayat eta hasbiyallahu jang naon tadi bisi di mana-mana urang boga masalah nu teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal teu kaduga ku tanaga bingung cara ngabereskeun masalahna boga kebon hayang dijual kalakah dipake tempat pembuangan sampah ku tetangga boga sawah hayang dijual kalakah beuki loba keong jeung beuritna boga motor hayang dijual kalakah dipake tabrakan ku babaturan boga budak awewe umur geus 25 tahun nepi ka kiwari can aya jodona era ku tatangga
pajarkeun teh boga budak lelesakeun geus lila lalagasan rarandaan hayang boga deui salaki teu payu-payu nepi ka ditu keur tambah geng bungeun batu teu tuker tambah jeung budak hiji teh nih bisi boga masalah anu geus teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal teu kaduga ku tanaga dawamkeun bieu eta aya sing tawakal ka Allah di mana-mana boga masalah nu model kitu Masya Allah tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il Allah bakal ngalungsurkeun kanu jadi prajuritna Allah bakal ngutus kanu jadi pirang-pirang malaikatna kanggo ngarengsekeun kana setiap permasalahan umat Kangjeng Nabi Muhammad kanggo ngarengsekeun kana setiap anu jadi permasalahan hamba Allah anu darai tawakal ka Gusti tawakal ulah ngajago teuing yang hareupan masalah ku sorangan pasrahkeun deui ka Allah mungkin ku Allah urang bakal diberi jalan keluar amin ya Allah ya Rabbal amin. Hadratil kiramul muhtaram para alimil ulama para kiai para ajengan wabil khusus para pengurus MUI DKM setempat anu simkuring dipika hormat sareng Allah dimuliakeun wabil khusus guru simkuring sobat simkuring pangarsana Kang Ustad Dedi pangarsana Bapak ajengan Kang Ustad Beni kali sadaya alladzi lam yudkar ismuhu nu simkuring kantos tiasa ditataan hiji-hijina anu mana ece langkung uninga kanu jantan asmana mudah-mudahan guru ece guru barudak guru urang sadayana ngaurukan ngaji dina setiap bada maghrib bada asarna bada isana mingguan rutinan nu janten imam dina setiap salat berjamaah urang mudah-mudahan ku Allah dipanjang yuswatur disehatkeun amin diberkahkeun ilmu tur berkah rezekina amin ya Allah ya Rabbal ya baheula si ohang nyanyi cek si ohang teh dombana teh di mandian kolot baheula mah apa lu kukuring jawab sing kompak dombana teh di mandian kukuring dua kali kukuring nanya sing geunaheun sing kompak nu teu ngilu nyanyi didoakeun sing nyanyi sorangan sak di imah tadi imah manehna kukuring geura doa ustaz diijabah bapak nanti naon aya maneh kukuring jikinya urang ieu teh bisa eureun tak mending nyanyi ayeuna daripada ke nyanyi sorangan di imah dombana teh di mandian kukuring dombana teh di paraban kukuring dombana teh di kandangan kukuring lila jadi reuneuh kumaneh simkuring rek minjem lagu si ohang lain rek ngalagu si ohang beli jeung suping ieu sobat-sobat simkuring ti RT hiji terangeun aya wartos ceramah di dieu cenah hoyong kadara dieu mulang kali santri simkuring wios ngiringan tolap di dieu naon sababna sabab cenah ustad da di lembur mah karang ngabodor euy rutinan di dieu ge ngabodor teh bubuhan we di dieu jeung sagala rupa doakeun ku euy nya mudah-mudahan sing aya manfaat jeung barokahna sok enggal maceng heula rek dilajengkeun ceramahna Bro, teraskan ibu tah maksud simkuring lain rek ngalagu eta tapi rek minjem lagam lagu nu bieu atuh kumaha maksudna ustad ku euy teh jawab ge simkuring rek ngalagu make lagu nu bieu tapi laguna lain lagu nu eta ngan minjem lagamna siap jawab siap kukuringna jawab ku euy teh ku ustad gitu siap 4 bulanan didoakeun Ustad atuh ustad teh pan cek abdi
Ecen marubah jadi Pak Ustad. Menyewa kasopan. Ini era kumurin sorangan orang dikuku-kuku. Pak Ustad teh. Pak Ustad. Pak Ustad gitunya. Kuku curhat kang Dede cenah abdi dikuku-kuku wae mantap dibahas teh. 4 bulanan didoakeun. Pak Ustad. Kan genah kan hakana kitu. 7 bulanan didoakeun. Pak Ustad. Domba akekah dipencit. Pak Ustad. Hulu dombana leungit. Pak Ustad. Masalah leungit domba MUI. RT bagian hulu domba mah RT aya RT aku ketua Karang Taruna gitu ketua Karang Taruna tuh Ustad urang mah 10 domba urang resep lagi kanjut domba aku ayang jag-jag Ustad cenah meuni jorang hareupeun barudak punya kanjut da teu jorang cepan domba nu diobrolkeun ge da hese dilemeskeun anak piraku disebutkeun titit domba cing kinten-kinten lamun abdi nyebut titit domba sopan henteu nya salah we aduh titit domba mah nya ageum mana nu bener titit domba kanjut domba aduh entar kanjut menyebut leres gitu jadi nyebut kanjut jorang teu jang domba henteu da memang eta pak atuh Ustad tong titit teuing naon atuh mamas atuh sate lamun disebut mamas mah beureun kudu disunatan. Kira ku ayeuna domba ngantri di tukang hitan. Bade naon? Nyunatan domba. Mun urang nyecep teh nyecep jukut. Serius. Jadi ari ka domba mah moal bisa disebut titit, moal bisa disebut mamas, bisa na oge disebut. Tah kitu. Geus resep kanjut mah teu kagokkeun. Kade ece-ece bisi ka kanjuteun hirup teh. Naon anu ka kanjut teh anu kawin 5 kali leuwih teh ka kanjut. Dan bae payu. Cek. 4 bulanan anu diteang Ustad. 7 bulanan anu diteang Ustad. Nepi karek lahiran geus pembukaan 7 kulit gasahan teu brol wae nu diteang. Bidan seteh. Astagfirullah geus pembukaan 7 neang keneh Ustad. Bidan seteh. Kan ku abdi baik-baik dijelaskeun geus pembukaan 7 rek yang Ustad rek nahaon bidan seteh ece daek di parajian ku Ustad urang geus make jubah yeuh make jas kudu kokodok naon eta teh ngaranna teh ih bidan paling men orang dia mah ku paraji ku indung berang gitu kenapa ku Ustad setuju pembukaan tuh. Ane teh nyebutkan berarti saking butuhna kaajengan nepi ka kitu. Nepi ka akekah domba nah yang dipeujit ku Ustad. Malah tadi nepi ka jadi sisindiran. Namun hulu domba leungit terkadang sok ditempukeun kaajengan. Kita hulu domba teh eueuh cenah. Oh, da moal kusta kudu meunjit teh cenah ku si Ustad. Tuh begitu bari belang-beleng. Ningan teh budak badag seutik rek dihitan beres dihitan rek syukuran salemetan anu diteang saha? Ustad kene erek naon nikah anu nyerenkeun kinten-kinten aya di dieu nu disarenkeun ku polisi rek kawin. Oh, anggar we nu diteang. Nu di ditu nu narimana aya nu ditarima ku pengacara. Teu aya, anggar we nu narimana ge. Nu khutbah nikahna saha? Aya nu khutbah nikahna ku Hansip. Teu aya. Hansip anggar we bagian tungguan drum. Kurang banyak drum tong ditutunggu. Tapi kesetia-setiana Hansip eta drum wae ditungguan komo pemajikan sorangan beureuh. Bagjanya sing paranyang umur jara di Hansip ece. Ayeuna di Hansip. Bade didoakeun ya. Napi ka ece masyaallah. Eta panganten dijajak ku doa ti Ustad. Nepi ka singkat ceritana maot we lah eta panganten teh nu dieu teh anger Ustad. Nu mula sara jenazah Ustad. Nepi ka nu meunang proyek 7 poe
Ustaz ke tahlil samemeh orang ningali alam dunia keur aya di alam rahir tapi ka orang ninggalkeun alam dunia diasupkeun ka liang kubur ternyata urusan teh jeung paus mata pantas atuh di awal pangaosan ieu simkuring ngajak ka ibu jeung bapak sadayana doakeun guru-guru urang sadayana tadi nu ngaurukan ngaji barudak ngurukan ngaji arurang sadayana doakeun mudah-mudahan Pak Ustad Pak Kiai Pak Ajengan sadayana mudah-mudahan ku Allah dipanjang yuswa disehatkeun amin berkahkeun ilmu berkah rezekina amin ya Allah ya Rabbal aparatur pemerintahan militer ataupun sipil Pak RT kali Pak RW Pak Kadus kali Pak Kadesna sadayana Bapak Hansip TNI kali Polri Babinsa kali Kantipmasna mudah-mudahan marantana ku Allah dipaparin kakiatan kanggo menteladani naon rupi nu dicontohkeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi bagja ece urang mah masih diizinan kenehnya Karang Taruna kompak boga kahayang rek ngayakeun peringatan Isra Mi'raj diluluguan ku Kang Ustad Dedi kali ku kasepuhan di dieu diwidian ku RT jeung RW na urang sadayana tinggal menyimak jeung mengikuti nak bagja ece loba lembur batur mah teu diizinan ku RT jeung RW setempat urang mah bagja mudah-mudahan atuh RT jeung RW urang sing disolehkeun ku Allah amin ya Allah ya Rabbal ulah diobrolkeun wae nya teh nya karunya si RT mah dulurna wae nu meunang cenah teh ulah kitu wae ece kayak dibahas di hari masalah bantuan eta. Wabil khusus para panitia penyelenggara Karang Taruna nu aya di Kampung Cibodas RT 2 RW 7 aya dina kakompakan. Mudah-mudahan aranjeuna sing istiqomah, sing langgeng, ulah sakalian sing bisa meregenerasi lamun pengurus nu ieu alus engke lamun pengurus ieu bareres nu handapna ge kudu sarua alusna nya sing kompak sauk we lah ngayakeun acara marek naon wae oge nu penting aya dina jalur syariat agama Islam pe naon wae oge dawayana bongana atuh bongana ustad bongan dina KTP bet wani nyebutkeun Islam gitu sok anjuran ku sadayana pemuda boga kahayang sepuh ngarojong masyarakat ngadukung insyaallah Karang Taruna ieu mudah-mudahan sing jadi minimal Karang Taruna terbaik sa Batu Jajar beh dituna mudah-mudahan sing bisa jadi Karang Taruna terbaik sa Bandung Barat amin ya Allah ya Rabbal sing tertib administrasi da sim kuring ge orang organisasi kieu-kieu ge ece ketua sim kuring teh di tingkat kabupaten ketua tingkat keremajaan pengurus pusat informasi dan konseling remaja baheula keur ngorak keur kuliah ayeuna mah da geus kolot lahnya sok we nu resep organisasi matras Bu Ibu Bapak raskeun udah karek dimulai piraku jol eureun bisi rek dibuka deui mah amplop sok we kan tadi mah ngamplopan teh teu apal rame jeung henteu nya ayeuna mah geuningan rame sok we tambahan Pujan nu janten panghias rasa nu nyangsang dina dada nu janten mimitina carita urang sanggakeun ka Allah azza wa jalla puji nu janten panghias ati nu nyangsang dina diri nu janten mimitina ngaji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati anu mana niti waci nu mustari ningang mangsa nu lugina takdir teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar urang sadayana tiasa riung mungpulung patepang lawang patepung lawung pambrok jongok di haplah anu mana mudah-mudahan riungan urang sadayana dijantenkeun sareng dicatat jadi hiji amal kasayan payunan mantena amin ya Allah ya Rabbal atuh semu alung kembang tanjung rasa hegar kembang mawar malati nu janten jajatining ati samoja nu janten kadeudeung bulan dina tungtung dan daunan hejo ngemplok mantena lahir ngadalingding sapanjang peuting nyambuang sapanjang beurang negakeun kalimah thayyibah ti masyrik dugi ka magrib nu antukna dugi ka urang sadayana ukituna sholawat mi wasalamna mugia dilumungsurkeun dikucurkeun tur diketerkeun ka baginda urang sadayana nu pangnyongcolangna saalam marcapada yakni habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Hilap ka para kulawargi sahabat tabiin tabiat natur dugi ka urang. Mudah-mudahan urang diangken janten salah sawias umatna anu mana urang kin diomil jaza baris kenging syafaatul uzmati mantena menyelametkeun urang dugi ka urang digebruskeun kana rahmat Allah diasupkeun kana syawargana Allah nu pinuh ku kanikmatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sadaya nu kusim kuring dipik hormat anu ku Allah dimuliakeun. Dina ieu saah satacan simkuring ngadugikeun naon rupi anu bade didugikeun nomor kahiji ngahaturkeun salam silaturahim. Pilih ibu jeung bapa teu apal sadayana ngati mana si ustad teh. Simkuring mah sobatna Kang Ustad Dedi saperjuangan kapungkur nuju kuliah di STAI Darul Falah. Janten panginten simkuring mah sobat teh sabener-benerna sobat sabab sa alma mater. Kapungkur mah simkuring linggih teh di Cimareme ngan ari asli mah orang Cianjur ngengingkeun jodoh orang Sindangkerta linggih di Cimareme tos 3 tahun di Cimareme aya milik jeung nasib dikersakeun ku Allah ngalih ka Cihurip kandang sapi di RT hiji di RW 11. Alhamdulillah tos 4 tahun di Cihurip tos 2 bulan ayeuna simkuring ngadirikeun pasantren. Tos aya kobong hiji kobong pameget ukuran 8 ka 8. Asup 80 jelema asal sarena we nangtung. Aya kobong istri ukuran 6 ka 3 karek rengse. Beak 100 jutaan ngabangun kobong ge. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sing berkah lain minterkeun budak sorangan dah. Budak sorangan mah belum tentu ngobong di kobong anu meunang nyieun bapakna. Kadangkala budak simkuring boting masantrenna mah di Jawa, boting ka Kalimantan gitu, boting ka mana we masantrenna mah. Eta mah jang putra-putri orang dieu. Bobilih ibu rek masantrenkeun kanu jauh mah bisi mahal biayana, tah sok palasantrenkeun di ditu diteun simkuring. Di simkuring mah wajib belajar bahasa Inggris. Jadi di pesantrenna wajib ngobrol bahasa Inggris. Tah ieu nu baraju coklat teh, unggal poe teh euceuk wajib bisa bahasa Inggris. Lamun teu bisa we saeutik ditinggal ku kunci Inggris. Nah ustad di pesantren teh teu diajar ngaji, tong boro-boro diajar ngaji. Inggris wae diajarkeun komo ngaji, kitu maksudna. Di simkuring mah pesantrenna syaratna hiji, kudu boga cita-cita hayang kuliah sakitu. Jadi nu putus sekolah di simkuring mah teu ditampi. Lain panati. Da tempat ngaji mah seueur. Bisi rek ngaji hungkul mah cek simkuring di pesantren nu lain we. Di pesantren simkuring mah wajib boga cita-cita budak hayang kuliah. Najan budak TK keneh. Maksudna naon supaya masa depan budak teh panjang, boga pangharapan dina jalur pendidikan. Ulah boga harapan budakna bodoh, ulah boga kabingung kolot jalma teh boga keun we soal biaya mah kayak orang urus babarengan sugan aya rezekina atuh tahun payun mah kitu ngan boga cita-cita kuliah wajib lamun hayang masantren di simkuring mah bisi di dieu aya randa geus bingung sosoranganan masantren we ditu di kobong lah bisi di dieu aya duda daripada nguseup wae mending masantren di dieu nya insyaallah urang sami-sami nyiar ilmu sasarangan di mana wae ge sami. Nah make kitu pan simkuring mah kalarasan euceul sajabiti masantren teh bari kuliah. Simkuring teh jalmi bodoh cek batur mah santri buduk. Alhamdulillah ieu jalma bodoh santri buduk teh nu hareupeun euceul teh keur kuliah S3. Jadi nu hareupeun euceul teh calon doktor, calon profesor. Tak sirana ge geus botak sawa teh. Mun dibuka mah jiga bujur monyet. Ting bujur monyet nu jiga urang, ting urang nu jiga bujur monyet. Kadang-kadang abdi sok bingung mikiran eta teh. Jadi nu hareupeun euceul teh jalma bodoh santri buduk tapi tara eureun indit ka sakola. Alhamdulillah. Manawi ustad mah meureun kolotna jalma berpendidikan nuhun euceul geus husnudon. Pun bapak lulusan kelas 2 SD bisa maca teu bisa bisa maca bisa nulis ngan tulisanana teu kabaca euceul. Lulusan kelas 2 SD pami percantan. Mana meureunna cenah indungna we si ustad mah guru nuhun geus husnudon. Pun biang almarhum tos ngantunkeun 2016 teu ngalaman sakola-sakola acan
teu bisa nulis mung saukur bisa maca bari jeung eta ge teu bisa maca tulisan salakina. Tapi budak bungsukna kece indungna teu pernah sakola. Bapakna ngan saukur lulus kelas 2 SD. Da indung jeung bapana kayang hayang boga budak pinter. Ajan boga budak bodoh ge didedet-dedet we ka sakola dijurung-jurung ka sakola. Akhirna si bodoh ieu teh jadi calon doktor. Mudah-mudahan orang di karuliah nasing laluhur sakola nasing laluhur amin. Hoyong sakola luhur barudakna eueuh hoyong di lantai 4. Uhur lantai 4. Mohon sing gede harapan eueuh. Sabab naon ulah cukup ku diajar ngaji, da ieu nama zaman teh geus ganti. Science without religion is blind, religion without science is lame. Ngerti ente? Hanya kali bedakeun atuh. Dengan nahawan itu ngerti mah ditepikeunnya. Ilmu pengetahuan umum nu teu dibarengan ku ilmu agama kece. Lolong, teu nyaho arah korupsi di mana-mana. Pinter ngan pinterna dipake ngabogodo batur. Sakola tapi teu ngaji. Ngaji tapi teu sakola, religion without science is lame. Ilmu pengajian lamun teu dibarengan ku ilmu sakola kece kuper kurang pergaulan. Nu bisa maca kitab ku bahasa Sunda mah kinten-kinten geus rada seueur. Tah sim kuring mah hayang barudak teh bisa maca kitab kuning ku bahasa Inggris. Naon sababna dari Cihurip mah geus loba ajengan. Anu ajengan mah di Amerika kece. Gitu. Jadi sing sarumanget diajar agamana. Amin ya Allah ya Rabbal. Salam silaturahim puntennya ece ulang ngabupayan wae pan abdi mah geus gaduh bojo tadi ocong. Jadi ya. Gaduh murang kali 2 atau cenah ustad cenah poligami we ece. Tong lain teh hoyong poligami teh agin ge lieur poligami teh nepi ka dibengker sirahna. Tak abdi mah nya ge diwidian ku pun bojo tanyakeun barudak santri. Pun bojo mah da kasim kuring cenah bisi arek poligami memangga we da mamah marela di madu cenah salah awe rela diracun sakit enteng syaratna ge empek cenah da rela di madu asal awe rela di tah urang mah nepi ka ayeuna soleh atuh teu wani-wani sieun ngalepak we urang minum kopi di engrim. Boga budak eueuh 2 nu hiji umur 4 tahun keur meujana capetang. Keur diajar dakwah ku bapakna diusapan tadi rek indit oge nangkeup konten sing jadi penerus papa bageur kitu diaranan budak teh da kusabab bapakna Komar indungna Imas ngaran budakna Marimas. Pan urang mah orang Sunda tuh ceuk ya orang Sunda masuk ngaran teh kumaha bapak bapakna Ipan indungna Cici ngaran budakna apa aya Mang Ipan di dieu ulah dikawinkeun ka teh Cici kade omah budakna eta bujurna bisi hideung kapanceun hideung ece. Bapana Abbas indungna Kokom ngaran budakna Askom. Aya Mang Abbas di dieu teh Kokom aya ulah dikawinkeun wayahna. Lamun geus kawin ge pisahkeun bisi kaburu boga budak. Karunya engke budakna deklok saeucet. Rek sim kuring ge bapana Komar indungna Imas ngaran budakna Marimas. Nu enteng we lah mere ngaran. As ustad mah heureuy wae heureuy heula samemeh ngaji meh cenghar kayak geus katingali cenghar anu nangis bolotot kakara ditepikeun materi tenang we heula da ngaji lagi alus ieu mah 9:30 jadi salse pinter Kang Ustad Dedi mah sabab geus sababaraha kali babarengan jeung sim kuring namun dia ontangna jam 11 sim kuring mah ngaji taralila setengah jam we da amplop geus dirapet kitu ai bisa kieu mah bingung setengah jam. Pinter yang Ustaz Dedi mah ditaikeun teh 9:30 jadi salse lah. Sabaraha ceramahna 3 jam cekap? Kirang. Amplop nu kirang lain ceramah teh. Maksudnya ngengetan. Ya. Lah heureuy wae tuh Ustaz cenah ngaran budak teh saha nami urang kali sim kuring nu kahiji pameget Muhammad Dai Subhan Nadir. Panggilanana cek dai menang indungna. Da bapana mubalik pendai diaranan budakna cek dai. Tenan naon sae anu ieu mah ulah nurutan kira-kira teu pantes mah da teu kabeh pagawean bapana pantes dijadikeun ngaran budak. Namun bapana tukang nguseup piraku ngaran budak si Kukumul. Saya budak ieu si Kukumul panggilanna si Kemul. Naon da aing tukang nguseup.
Lah itu aja karunya karunya peda indungna boga warung model kieu jualan obat-obatan ngaran budak sa Siti Paramek. Nah jadi Siti Paramek da urang jual obat lieu karunya atuh mengaran budak Siti Paramek di goroan Siti loba nu ngaran Siti di goroan para pahili jeung luhur di goroan mukmak urang ngerem maneh lanjut kumaha abdi mah kebeneran pas adina umur karek 1 tahun 6 bulan setahun setengah dieur mere ngaran budak teh nya euceuk dieur euceuk akhirna indungna boga ide deui bapak da cenah urang kali nu kahiji ayeuna diaranan dai adina mah geus we cenah balikeun dai dia jadi adina mah tina ngaran lanceukna dai dibalikeun jadi dia bener cocok diaranan we kusim kuring teh Zia Anin dia Sahida. Bieu euceuk ulah nurutan ngaran hayang dibulak-balik peda adi jeung lanceuk. Pan euceuk mah budak kahiji teh awewe abdi mah lalaki nu kahiji abdi mah lalaki dai nu kadua dia euceuk mah pan anu kahiji dia ngaran budak teh awewe. Piraku nu kadua adina lalaki diaranan tai. Kabalieu. Euceuk sahaya urang kali cenah nilujuk dia. Nuhun sae. Ai nu kadua ieu tai. Nah, pacek si Ustad kudu dibulak-balik aing mah cenah bingung. Eta karunya euceuk aya budak ngaran tai kumaha di absenang ke di sakola. Sedengkeun lamun ngaran tai teh kita di goron teh si waduk teh. Sok we tanya ka karang taruna lamun aya budak ngaran ujang tai kena teh pasti goron waduk sia. Eta karunya pas di absen ku guruna nu kahiji Komarudin hadir da alus atuh euceuk. Muhammad Dai Subhanadir hadir. Nu katilu ke ujang waduk. Budak cicing deui. Leuheung di sakola euceuk saeutikan lamun di puskesmas. Bapak ujang waduk. Sabatu jajar wau atuh. Urang meuli luput ke si waduk tuh euceuk. Samun jadi ajengan pan karunya. Bapak Kiai Haji Dr. Waduk tuh kapantesan. Ngelaku sing bener cek ngaran ai mere ngaran teh sing pantes jang budak sing pantes jeung ke jang aki-aki gitu mere ngaran budak atuh da jalingkap alus teuing atuh dibayangkeun ke lamun geus ngaran nini-ninina hese sok cobi ku euceuk misal lamun model di urang di Sunda ayeuna aya ngaran budak Michael pan keur budak mah mangga-mangga we tanapi Ronaldo mangga lah Ronaldo kan ke sekolot tapi aku jadi aki Ronaldo jadi merek ngaran teh kudu dibayangkeun pantes keur jang budak pantes keur jang ke dewasa pantes ke jang kolot sangaran budak teh Ciong mungkin geus nini mah halus nini Ciong tapi keur budak itu kira ngelakunya cek sim kuring masa di dinten masih kene ka Darul Falah ngadosenan akeun ku euceuk mudah-mudahan pesantren anu dirintis lamun dicerek silaturahim sumping wae ka ditu di RT 1 di RW 11 taroskeun we lah nya moal direuk deui di ditu paling kiri aya pesantren anu keur dirintis nempel jeung bumi acan doakeun sing jadi pesantren badag nu penuh ku barokah urang mimitian ngajina euceuk bismillahirrahmanirrahim maleuh telah sadayana tuh euceuk tipinya teh nyerang dan abdi lamun herang kita sok nyerang sama rukna beureun urang teh kasurupan diberi cek herang Ece icing mana malin ece kita masker tong digegelan ece masker digegelan gitu kamu kudu miindung ka waktu mi bapak ka zaman setiap mau balik nu ceramahku ayeuna pasti sok ngajelaskeun heula bab corona naon sababna memang salah sahiji tugas ayeuna mau balik dina setiap acara mere pandangan cing kumaha kinten-kinten pandangan agama terhadap ieu panyawat pandemi anu sedang berlangsung ustad cenah tong munafik rek ngabahas corona ustad kitu mawa masker beuceuk nyanak sim kuring ge masker mah ngan piraku we beureun keur ceramah mah make masker ting di mana masker teh di bawah mana dari teh
Sim kuring ge bujur mah di masker dah. Tahu da mawa masker mah sim kuring oge. Aya ce bujur, oh ce mah kade aya bibir di masker bujur henteu. Mah di masker bujur henteu. Da beda nu di masker mah sok ngajepat ka ciri. Lamun bapak-bapak nu tara di masker bujurna sarung teh sok kadepet pas salat nih. Aya nu kitu teh. Mane pernah salat hareupeun mane bapak-bapak si sarungna teh kacepet. Cicing ibu-ibu tong mikir, moal nyaho ieu mah urusan lalaki. Kacepet ka jero nih. Aya nu kitu aya? Tah nu kitu teh tidak taat protokol kesehatan. Di masker. Lamun anu kitu kemana pengen gitu? Bakal diseret ya? Gitu. Da karunya tuh cenah make sarung teh di masker bujurna mah. Mungkin pas salat teh juga jam 12 berang ning nong pas sujud. Nah cenah sukuna tilu. Si horeng beureut poho di masker bujur. Di dia namina naon masker sanes. Jadi abdi mah masker namina. Kudu mindung ka waktu mi bapak ka zaman mata wajan lamun mubalik ngajan diulam dina acara islami atau dina pangaosan rutinan anu kakara pandangan pasti ngajelaskeun lah bab corona. Naon maksudna rek mere pandangan kumaha pandangan agama terhadap pandemi anu sedang berlangsung. Si kuring rek naros ka ece sadayana ka ibu jeung bapak para pemuda ari orang dieu sieun teu ku corona. Sok jawab sing kompak, jawab anu sesuai aya hate masing-masing. Ulah nanyakeun ka babaturan jawabanna orang dieu sieun teu ku corona. Pantes atuh sieun ge da geuning di malalasker. Gitu. Tapi bujur mah anggar teu ge kudu di masker. Ulah kusabab teu sieun ku corona bujur nepi ka teu di masker. Bu, batur lamun aya nu mamatahan ulah sieun ku corona cenah pajarkeun teh mangga teh teuing eta mah hak anjeunna manawi meureun anjeunna gaduh ilmuna, gaduh dalilna, gaduh teorina. Tapi sim kuring mah termasuk jalmi anu bade mituturan ka ibu bapak sadaya nu sami hadir dina ieu saat wayahna urang teh kudu sieun ku corona jeung silahkan nikmati rasa sieun ieu. Naon margina? Margi sieunna urang ku corona ieu teh mangrupikeun janji Allah. Nah Ustaz naon hubunganana? Apan Allah geus nyebutkeun dina Al-Qur'an A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wa jeung la yakin nabluwannakum. Lamun saur Kang Ustaz di malamna lam taukid tuluy nun taukid sakilah. Jadi dua kali Allah ngayakinkeun ka urang sadayana, yakin jeung pasti ku kami bakal ditibakeun ka aranjeun sadayana. Ditibakeun naon Gusti? Bisain kalawan hiji perkara. Naon hiji perkara eta teh Gusti? Minal khauf tina rasa sieun. Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu geus mere ka urang eceuk. Warning, mere peringatan ka urang sadayana, hati-hati engke bakal datang hiji masa sakabeh jalma ditungtung kulon nepi ka tungtung wetan. Ditungtung kaler nepi ka tungtung kidul kabeh jelema bakal sieun dina waktu bersamaan. Harita jelema kabeh teu percayaeun rek kumaha cenah pangeran nyingsieunan jelema. Dibuktikeun ku Allah di tahun 2018 aya hiji panyawat anu ngaranna COVID-19 teh eceuk. Nu disebutna corona teh. Sakabeh jalma salam dunia sieun. Tah urang mah sieunna ieu teh nikmati geuning janji pangeran teh bukti Al-Qur'an teh bener ulah nepi ka urang teu sieun ku corona. Lamun urang teu sieun ku corona berarti urang teh geus teu sieun kana salah sarupna salah sabios anu dijanjikeun ku Allah. Sieun we ceuk. Ngan sieunna ulah leulewihan. Da sagala rupa ge anu berlebihan mah Allah. Innallaha la yuhibbul musrifin, bahwa Allah mah teresepeun ka jelema anu berlebihan. Tong boro-boro perkara nu awon, perkara nu sae ge berlebihan mah kirang sae. Ari amis raos henteu eceuk. Bapak ari amis raos henteu. Barudak ari amis ngeunah henteu. Coba lamun amisna make teuing.
amis teuing disebut nate giung raos moal cenah amis raos atuh tambahan amisna supaya los langkung raos ternyata ece berlebihan mah Allah bares gitu pahit raos henteu pahit raos henteu bohong raos da paria dibeli teh ku sabab pahit aya di dieu meuli paria ku sabab paria pangset oh ece jamu dibeli teh ku sabab pahit lamun jamu pangset dibeli moal ku urang pahit teh raos tapi lamun pahit teuing disebut nate amis teuing disebut nate pahit teuing disebut nate payung naon dieunya pikir aja di mana pahit teuing jadi paham guru orang Sunda peheur aja gitu ku sabab pahit teuing bau raos henteu raos maneh jadi teh ku sabab bau indung maneh teh cing mau ngarti budak anu ibu bau sih jengkol teh pan dipeser ku sabab bau sok cobi ece lamun eta jengkol seungit parfum dituang moal jengkol peuteuy dipeser nepi ka mahal ge ditebak hargana ku sabab bau tapi ari bau teuing mah disebut nate mikir deui ece lila komo lamun di ujian nasional ke dieu bau teuing disebutna pahang tuh nu barau mah apaleun moal aya nu meser ari bau-bau teuing tah rupina mah urang ge sieun sae kana corona teh sae sabab jalma sieun bakal waspada jalma waspada bakal hati-hati jalma hati-hati bakal salamet atuh jalma nu sieun ku corona bakal ngawaris salamet tina corona amin ya Allah ya robbal ngan ulah berlebihan sieuna nepi ka masjid ditutup Jumatan dieureunkeun tah eta mah sieuna berlebihan. Aya di dieu ditutup masjidna aya. Leuleubiheun upami aya mah. Berlebihan lamun nepi ka gara-gara sieun ku corona masjid ditutup. Nepi ka batur nyarieun lagu. Masjid ditutup rariweuh. Masjid dibuka areuweuh. Nya tuh kecil yang ngagayem wae kecil. Si Ustaz menikah kamera. Nyanyi bareng. Cek abdi teh kieu nya, tanya nyanyi bareng tanya, Mas, apakeun laguna ya? Masjid ditutup rariweuh. Masjid dibuka areuweuh. Ah dasarna emang da bararudak mah jelema paciweuh cek teh jelema paciweuh gitu. Siap aja? Nu teu ngajawab sesing paciweuh sorangan ke dieu mah. Tuluy kede ditulikeun jeung sim kuring teh hayang uli ceuk teh jawab hesek. Siap. Karang taruna kudu pangtarikna. Siap. Masjid ditutup rariweuh. Masjid dibuka areuweuh. Ah dasarna emang da bararudak mah jelema paciweuh. Anu teh kenaon sih? Aya anak kadeijenan era. Aya penyata geus pisah. Jelema paciweuh. Make jelema doyan teh. Sabal ganti ah dasarna emang da bararudak mah jelema paciweuh. Tah kitu saya teh ku MUI. Teu bisa gitu-gitu. Siap. Cing tarik nyanyiina. Masjid ditutup rariweuh. Masjid dibuka areuweuh. Ah dasarna emang da bararudak mah jelema paciweuh. Hayang ulit
sing kompak hayang ulin, hayang camping, hayang touring, hayang ngisi. Kira aku gara-gara corona sih hese modal masuk lubang waduh. Babari atuh itu. Kira aku ya. Babari. Nggak usah pernah kagak modal gara-gara corona setahun ayeuna. Rupina teu kantos upami gara-gara jambu batu makan tenang. Babari jawabanna hayang ngising. Babari saya hese-hese kok. Mak kunaon mah montok. Aduh kodon. Kunaon corona. Oh, bararohong teuing. Aku gara-gara corona jual montok. Kasus corona naik. Kolorna turun. Dieu. Tong ngompol maneh seuri. Hayang ulin. Hayang touring. Hayang camping, hayang ngising, babari, hayang ngising, rek sakola, teu bisa. Apaan tadi mah hayang jawabanna hese, ieu mah erek jawabanna teu bisa. Mimin, teu bisa. Ya Bu Mimin di dieu. Cinakeun sing dugi ka maot jadi Mimin ngaranna anggar. Lagan hese ngiriman doang. Rek sakola teu bisa, rek sakola teu bisa, rek ka pasar teu bisa, rek hajat teu bisa, rek rajaban teu bisa. Ieu keur naon sih? Ubang ngawadul bisa gitu rajaban mah. Bisa. Mak lain mencetan suku enang ngunyar. Urang kati isanya asam urat. Teu naon ece. Ramati nyek serek atuh ece nya. Yang ngadaharna hejo-hejo ece. Jiga doma wae. Hayang ulin. Hayang camping. Hayang touring. Hayang ngising. Rek sakola. Rek rajaban. Rek sakola, rek rajaban, teu boga duit, wayahna, pan diganti teu boga duit, satea tuh, teu boga duit, teu boga duit, teu menang bantuan, teu boga rokok, teu boga kopi, lempat, masker ganti. Ece menang sieun ku corona ngeulah. Saya patrenan teh. Ya, menang sieun ku corona ngan ulah berlebih. Mudah-mudahan sieun ku corona ieu ngajadikeun urang ningkatkeun keimanan katakwaan ka Gusti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maleut ece sadaya. Sok urang mimitian ngajina bismillahirrahmanirrahim. Karek mulai ngajina deh. Tadi mah karek mukadimah pembukaan. Makanya cangkel geus nyaek sarek aja. Tulikeun tong. Kuat keneh. Sim kuring mah mencek jamaah. Ustaz tos wengi teuing liren. No. Sim kuring ida tunduh. Tadi peuting ece karek pulang ti ditu ti sesak bubur jam 2. Enjing-enjing teh geus kudu ngawuruk subuh. Tuluy berangkat ke Cimareme. Tabu 12 ke Cimahi, ayeuna wengi ka dieu. Pan enjing teh kedah langsung berangkat ke Kalimantan euy. Mun aya nu menang teh. Eueuh mah cicing we di imah sukan teh.
aya nu ngonang masukan teh ere ka Kalimantan. Pira ku urang ka Kalimantan aya panggung manawi bade ngonang abdi. Ibu bapak sadaya nu kusim kuring dipika hormat sareng ku Allah dimuliakeun. Urang sadayana di dieu teh ngariung dina raragami eling kana di Isra kali di Mi'rajkeunana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina sasi Rajab. Periogi kauningan ku ibu jeung bapak bilih kalalanyoan kapopohoan poho tanggal urang sadayana teh ayeuna aya dina kaping hiji Sya'ban. Jadi kirang langkung atau urang teh kerajaban dina bulan Sya'ban. Teu naon Ustad, teu naon. An aya beja nanaonan. Naon margina margi ieu teh geus teu usum rajaban. Ari teu usum rambutan lamun meuli rambutan mahal. Tah ieu ge geus teu usum rajaban lamun nitah mu balik celama rajaban sok mahal teu mayarna. Kitu maksudna mah. Oh, ngaler ngidul teh kadinya unjung. Ibu bapak sadaya ari sasih Rajab nu tos kalangkung tadi magrib teh eta teh mangrupikeun sasih nu istimewa nu luar biasa. Naon margina? Margi eta sasih teh jadi sasih nu mulia nu dimulyakeunana lain ku manusa, lain deui ku RT, lain deui ku RW, lain deui ku ustad, lain ku bupati, lain ku gubernur, lain ku presiden, tapi dimuliakeunana langsung kontan ku Gusti. Di mana ustad make jeung bisa nyarita model kitu? Diwaler kusim kuring tinggal we atau tadi dina surah At-Taubah. Ku Allah urang sadayana diemutan naudzubillahi minasyaitonir rajim inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard wa minha arba'atun hurum. Bahwasanya nabi bilangan bulan anu jumlahna teh aya 12 teh ieu teh mangrupikeun ketetapan Allah. Jadi bilangan bulan anu dimimitian ku Muharram, ditungtungan ku Zulhijjah, dimimitian ku Januari, ditungtungan ku Desember. Eta teh jumlah bilangan anu 12 lain menang insinyur, lain menang doktorandes, lain menang profesor, tapi langsung menang menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iraha di bejaan ka umat manusia bahwa bulan jumlahna aya 12 kirang langkung aya di abad kelima di masa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baheula universitas can aya, fakultas kan tenan, sekolah tinggi komo, SDG can aya, ilmu astronomi can dibukukeun, jalma can aya anu liwat ayeuna naik ka luhur, naik ka bulan juga Neil Armstrong. Tapi dengan berani seorang Muhammad, Nabi urang sadayana anu sakitu mulia jeung agungna nyebatkeun bahwasanya nyana jumlah bilangan bulan teh mangrupikeun anu aya di alam dunia teh jumlahna aya 12. Bade bulan Hijriah nyaeta Muharram Safar dugi ka Zulhijjah teh. Bade bulan Masehi nyaeta Januari Februari dugi ka Desember teh. Eta teh kenging dadamelan Allah. Jadi bohong kacida lamun aya jalma nu nyebutkeun bulan Muharram bulan Islam, bulan Januari lain bulan Islam. Bohong. Da Januari Februari ge eta teh bulan Islam ngan pedah ngaranna kapiheulaan meunang merengaran lain meunang merengaran orang Islam kapiheulaan teh. Da duanana ge mangrupikeun ketetapan ti Gusti Allah. Saur Allah wa minha arba'atun hurum. Di antara anu 12 eta teh opat ku Allah dimuliakeun. Mana anu dimuliakeun ku Allah? Nomor kahiji Dzulqa'dah, nomor kadua Zulhijjah, nomor katilu Muharram, nomor kaopat Rajab. Atuh singkat cerita nama bulan anu tadi ku urang dikantutkeun badak magrib anu ayeuna parantos nincak kana kaping hiji urang sasi Sya'ban teh bulan Rajab teh euceu bulan anu istimewa, bulan anu langsung dimulyakeun ku Gusti Allah. Tanpa urang terang naon sababna bulan Rajab make jeung dimulyakeun ku Gusti Allah. Manawi cenah ustad atuh panginten eta ku sabab Isra Mi'raj bulan Rajab mulia sanes.
Bulan Rajab mah mulia ku sabab mulia we bulana ku Allah dimuliakeunana disebutna syahrullah. Anapun ayeuna aya Isra Mi'raj dina bulan Rajab